Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika jeung eta nyakitu deui yasta'iddu persiapan cawis-cawis bi khotirin dina kereteg ma'al kamali sarta kamalna Allah bisakinati ku anteng hate kamari geus dibahas lamun khawatir robani datang ti hadroh kamaliyah hadroh ilahiyah maksudna maka hate urang siapkeun hiji sakinah dua tumanina katilu istiqomah. Khawatir robani mah ka'arifin rek ma'al jalal ma'al jamal ma'al kamal. Hadroh rububiyah ma'al jalal, hadroh rohmaniyah ma'al jamal, hadroh ilahiyah ma'al kamal. Cirina peuting geus dibahas. Aya nur anu caang warna bodas dina soca beulah katuhu atawa kreteg panono katuhu ta eta khawatir robani ma'al jamal kitu tah. Mun ma'al jalal di dieu tah sok kedip-kedipan mata kirinya aya naon ieu teh. Wahia jeung ari ieu sakinah eta mah perkara yajiduhu nu manggihan kana ma naon alqalbu hate minat tumaninati nyatana hate bisa tumanina inda tanazzulil ghaibi dina nalika lungsurna perkara anu samar khotir ma'al kamah mah nu datang kana hatena matak jadi tenang senang anteng kitu carana teh. Wahia jeung ari sakinah eta nurun cahaya fil qalbi dina hate yuskinu nyicingkeun ieu nur ila syahidihi kana musyahadahna eta si qalbu wayat ma'inu jeung jadi antengna hate wa huwa jeung ari nur anu tapak tina sifat jamal eta mabadi ainil yakin tempat mimitina bijil ilmu ainul yakin kitu carana li annahu karna sanyanyana ieu khotir robani ma'al kamal eta ja'a datang kadinya nu gampang kamal lah eta bitanzi ku ngabersikeun anis sifati tina pirang-pirang sifat anu arawan kieu ya dakwal kadzibah pengakuan anu bohong bakal bersih ku datangna warid khawatir robani ma'al kamal ujub leungit ku sifat-sifat Allah anu sarae diganti sifat urang anu awan ku sifat Allah anu sae eta kreteg khawatir robani anu ma'al kamal anu datangna kana ruh kitu tah. Khawatir teh khitabun yaridu alal qalbi eta takrif khawatir pipi pitutur Allah nu datang kana hate nasihat Allah nu datang kana hate baik kana ruh qalbu aklu tabu lamun khawatir robani datangna kana ruh atawa sir khawatir malaki kana kolbu kana aklu khawatir nafsi kana kolbu
khawatir syaitani kana tobu watak jalma. Watak jangkung badag itu mah keras kepala tak gitu. Jadi ngabuakeun khawatir robani anu sarta kamal ngaganti sifat anu garoreng di urang diganti ku sifat anu kasampurnaan sifat Allah. Cirina kerteg hate hayang mere ta eta deudeuh kasasama eta khawatir robani ma'al kamal kitu tah hayang naon kumaha gegeran karunyaan menyebarkan kedamaian asih kasasama teu pandang bulu ta eta aduh kereteg asa hayang mere tuh wa an asariha jeung tina tapakna eta sifat tapak-tapak sifat anu arawon dibersihkeun khawatir robani anu ma'al kamal nu tadina takabur jadi DP-DP ku ayana nur ilahi khawatir waturo jeung bisa ditingali naon alamatuhu cirina khawatir robani ma'al kamal nuron cahaya mudian anu caang jadi cahaya anu caang mun raraina marahmai hatena jembar eta khawatir ma'al kamal teu sumpek kitu tah lamun hate urang rupak qabdu ta eta khawatir robani ma'al jalal eta mah cirina tarang urang dirempal ta eta khawatir ma'al jalal jalma marah mai beungeutna duh kasepnya katingalingnya budi farangi sae babaris seuri kitu tah lain juga sayur kamari kazalika nya kitu nuron mudian baina ainil yumna antara soca nu beulah katuhu jeung antara soca nu beulah kenca ieu mah sarua bae lamun khawatir robani ma'al jalal aya cahaya brai cahaya dina ujung panon beulah kenca lamun khawatir jamal aya cahaya di ujung panon nu beulah katuhu ari khawatir robani ma'al kamal seluruh soca rata kanan jeung kiri sami bae nu mawi katingali hatena jembar marah mai beungeutna panonna berkedip-kedip aya cahayaan tuh eta khawatir robani ma'al kamal cahaya sanes saya make panon ieu tah soca itu cara ieu mah menyeluruh merata di seluruh panon ayat cahayaan ta wasalisu jeung ari khawatir nu tilu ma'al jalal ma'al jamal ma'al kamal nu tilu eta datangna lil arifin kitu tah ari majubi mah moal khawatir nu bieu moal geuningan cenah panon kuring teu cahaya da urang mah mahjub atuh ari arifin mah bujeng-bujeng hatena caang panon ge katingali ngagurilap cahaya ai urang mah beurang poek peuting komo hatena poek pamenteuna oge mahjub mah kitu ari mahjub poek hatena poek beungeutna ari arifin caang hatena marah mai beungeutna oge tu da dibarengan ku khawatir nu tilu ari arifin mah jamalna aya kamalna aya jalalna aya ari arifin sok bendu sok keul oh sok ngan khawatir jalal pan ngan ari ngabendukeun tara matak jadi papaseaan Kangjeng Rasul dina hiji waktu ningali
aya jalma batur keur berjamaah eta jalma sare ditungtung masjid Madinah diamuk ku Kangjeng Rasul gitu. Aya Kangjeng Rasul khawatir jalalna teh ngamak biasa. Kunaon cenah maneh mun bahasa urang mah ari batur salat wirin ai maneh sare bae. Itu carana teh aya diaripin ge qobdu ngan teu ngajadikeun papaseaan. Min asari riyadoti tina tapak riyadoh wal mujahadah. Jadi khawatir nu tilu mah tapak tina riyadoh jeung mujahadah. Wa mintas piati qalbi jeung tapak tina meme ngabersihan hatena ieu si jalma goliban dina galibna. Lamun jalma dawamu riyadoh jeung mujahadah sok datang khawatir robani gitu tak cirina hate jadi bersih. Wa ila jeung lamun henteu tapak riyadoh jeung memeres hate pahia mangka ari ieu khawatir anu tilu eta min fadlillahi aya jalma memeres hate henteu riyadoh tara tapi ku Allah dibere khawatir robani tah eta mah nugrahati Allah. Wa isani jeung kalusan Allah li ahbabihi ka pirang-pirang kakasih Allah. Allahumma he Allah ihdina mungi nuduhkeun Gusti ka abdi sadaya alal itbai kana nuturkeun bin nabil akram ka nabi anu mulia wa atbai jeung para pengikut nabi amin. Ka sabaraha 45 wal khatirul malaki jeung ari khawatir malaki wal akli wa huma jeung ari khawatir malaki akli eta yaridani datang duanana li ahlil mujahadah lamun jalma getol riyadoh jeung mujahadah sok didatangan khawatir malaki jeung akli. Ciri ilmu nape dibikeun ka ahli mujahadah kitu tah. An-nafsiyati anu bangsa nafsu wahia jeung ari ngaran mujahadah bisyar'i munggusara eta muharabatun nafsi ammaroh bisu merangan nafsu nu loba marentahna kana goreng bitahiliha mapaesa nafsu ammaroh ma perkaraya suku anu berat ma alaiha mungguh ieu nafsu bima ku perkara huwa ieu ma eta matlubun anu disupri bisar'i dinasara ibadah berat ceuk nafsu eta teh ciri rek datangna warid kitu. Wal khawatir nafsani jeung ari kreteg anu datang ti jihad nafsu wal khawatir syaiton wa huma jeung ari duanana eta yaridani datang khawatir nafsu jeung setan eta mali ahlil goplah mukmin jahil kitu. Ari nu barodo mahjubin sok kreteg hate ulah dipercaya sanajan hayang ibadah ge ujung-ujungna ria jeung sum'ah sabab khawatir nafsu datang ka mahjubin kitu. Wal mahjub jeung jalma nu kahalangan jauh ti Allah wa hum jeung ari ahlil goplah jeung mahjubin eta layak turuna tara ngaretegkeun alu goplah billahi ku Allah paling ge gopilin mahjubin mah dielengan ku nafsu jeung setan. Jadi hate mahjubin jeung gopilin tempat nyayangna nafsu jeung setan. Hate aripin tempat nyayangna khawatir robani kitu tah. Pi qulubihim dina hate-hatena ahlu goplah abadan salamina. Wal khatir jeung ari kreteg hate warid ilahi eta izat tamakana di mana tetep ieu khatir. Ai sabata tegesna tetap ieu khatir
soro mangka jadi khotir eta hamman jadi rencana ai irodatan. Khotir kuat dina hate, irodat rencana. Wa iza tamakana di mana tetap khotir sanian kadua kalina aipil kolbi soro mangka jadi ieu khotir eta azman jadi ngajam. Kitu ta rencana ngajam ai irodatal fi'li ngamaksud migawe min geri waktin maksusin tina lain waktu anu ditangtukeun. Wayasiru jeung jadi ieu khotir al khotiru kubaila suru' ieu mah samemeh prak migawe kareteg hate kitu ta pila amal dina salat puasa naon we qasdan eta disebut qasdu ngaranna teh. Jadi aya hamman, aya azman, aya qasdan kata lafudi saperti ngucapkeun biniat eta teh qasdan. Wal khotir jeung ari kareteg ma awalil fi'li mimiti migawe Allahu akbar mun salat aya makrunan tegasna dibarengan bi awaliku mimitina fi'lu yusama di ngaranna khotir niatan kana niat. Jadi aya hamman, aya azman, aya qasdan, aya niatan. Kaniati sholati saperti niat salat. Namanya niat puasa mah di mana azman. Sabab niat tasaraweh ari puasa tas sahur di mana azam. Bitakbiri ku takbiratul ihram ma'an bareng wallahu a'lam bisawab. Wal muttaqi jeung ari jalma nu takwa eta mujtahidun anu sungguh-sungguh dina ibadahna. Wal muhibbu jeung ari si muhib eta muttaqilun anu pasrah wal arif sakin. Ya dibahas nu tilu. Dina ieu pasal rek ngabahas hiji muttaqi, dua muhib, katilu arif. Ari ngaran muttaqi teh pagaweanana ibadah anu benar-benar bari merangan nafsu eta muttaqi ngaranna teh. Paeh poso dina ibadah bari merangan nafsu eta ngaran muttaqi hiji tah. Anu masih keneh naleukeum ka makhluk termasuk kana amal jeung ibadahna eta muttaqi. Kadua muhib. Ari ngaran muhib mah jalma anu paeh poso dina ibadahna bari hatena geus aya resep ka Allah eta muhib. Paeh poso dina ibadahna bari hatena geus aya resep ka ma'bud padahal can tajali borokan adat kana asma ge can tajali ngan resep ka ma'bud. Resep kana ibadah, resep ka Rasul, resep ka Allah, eta muhib. Orang yang mencintai Tuhannya kita. Katilu arif, ieu nu rek dibahas dina ieu judul tah, tilu. Ari ngaran arif mah sanes arif urang Lampung. Ieu mah pangkat jalma anu getol ibadah ka Allah bari hatena geus tenang ngabandungan irodat Allah hatena geus tajali ka ma'bud ta eta arif nu kitu ngaranna teh. Ieu dibahas dina tilu. Geus tumanina sabab hatena cicing di wilayah Allah lain di wilayah makhluk. Teu galidar ku makhluk arif getol ibadah ka Allah hatena caang, hatena tenang ngabandungan irdat Allah. Kumaha bae kajadianana eta arif bari
ibadah getol hatena bari tajali ka ma'bud caang kuarid ilahi atawa nur hak ta eta teh arif geus dibahas kakarak logan. Al muttaqi ari ngaran muttaqi ibadah ka Allah pae poso bari merangan nafsu kitu ta. Karasa capena sholat, capena mau ngahaji, balas dina ibadah yang bener, teteh mutaki. Aing kajian lapar beteng daripada buka. Tah, eta mutaki. Balas ibadah yang bener eta teh, paeh poso dina ibadah. Ngan hatena masih kene naleukeum ka makhluk. Can aya ikhlas mutaki mah. Wa fi nuskhatin at-taqiyu lapad ayat taqi tegesna ngaraksa Allah menang kitu ayu taqo diraksa nan qalbuhu hatena mutaqi bil imani ku iman. Semangat migay ka Allah hatena ku nurul iman. Ilmuna ilmu yakin gitu ta. Pae poso ibadah ka Allah bari hatena caang ku ainul yakin muraqabah arif ma getol ibadah ka Allah bari hatena caang tenang ku ainul haq bari tajali ka ma'bud. Itu beda nate mutaki muhib arif tak gitu. Wajawari jeung anggataki bitaati kumigawe ibadah ala hadjin di dia majang cirian bimana rusydin lain hidayah maka arif panwaridnu datang tetilu rusdu taufik hidayah waridul intibah waridul mukbil waridul wisal ilmu yakin ainul yakin hakul yakin syi'aul basiroh rusdu ainul basiroh taufik hakul basiroh teteh hidayah ngaranna teh hajin bimana rusdu kade jalmanu ibadah ka Allah bari ria jeung sumah lain menang taufik lain menang hidayah rusdu eta mah ari ngaran rusdu teh ninggalkeun maksiat migawe taat ninggalkeun goplah jadi eling hate jalma menang rusdu eta kitu manana pi bidayatihi dina mimiti taroki jeung sukna mutaki aepib tidaya amri tegesna dina mimiti taroki sulukna ieu mutaki bil ubudiyati ku ibadah wa geriha jeung lian ubudiyah mutaki mas semangat ibadah ari kieu lah mutaki cicing dina hakikat Islam muhib cicing dina hakikat iman arif cicing dina hakikat ihsan gitu cara nanti eta mujtahidun anu sungguh-sungguh paeh poso badlu wus'i ngerahkeun seluruh kemampuan ala taati kana ibadah ka Allah. Jadi mutakima paeh poso ibadah ka Allah dina makom takwa kitu ta. Paeh poso dana ibadah beurang peuting tajud beurang puasa ngan hatena can aya nuran boro-boro ikhlas ngan ibadah bari merangan nafsu tah eta mutaki nu kitu ahli takwa tah kitu bisa iri ibadatihi dina sakakarina ibadahna ieu mutaki la siaman komode lailan ibadah peuting toh peuting tahajud beurang puasa bisahre kutara sare peuting melek we lain melek main gapleh kade
lain melek ngudud. Ibadah penting tahajud, maca Quran, ngapalkeun nalar, eta teh mutaki nu kitu. Mode santri batur sare ieu mah ngapalkeun tengah penting hudang tahajud, eta santri mutaki ngaranna teh. Aya deui santri muhib. Ari santri muhib mah ibadah semangat hate geus aya resep ka ma'bud. Muhib ngaranna teh. Pangkat santri ge beda-beda. Aya santri pangkat mutaki, aya santri pangkat muhib, aya santri pangkat arif. Ngan anu lain mutaki, lain muhib, lain arif, calon santri can asup ka kobong eta mah. Kakarak dina pintu di ditu. Piraku teu semangat ibadah jeung teu ngaji rek naon. Mun santri datang ka kobong ngadon sareng ulin, lain santri pangkat mutaki eta mah gopilin munhamikin ngaranna teh. Lasiaman komode lailan ibadah peuting tara katinggaleuh. Bahkan dina hiji waktu aya udur ge di kodoan tahajud. Urang osok tahajud di kodoan. Ningali santri ngodoan tahajud jam 8 ngan salat kodo tahajud nate ranggaek leungeunna. Pribados matara suudon ka santri nu kitu. Huseng santri aing balas getol nalar ti peuting nepi subuh kaberangan sok kitu saudara. Balas getol tahajud puting eta santri nu salat subuh jam 8. Tari tapi ari lila mah jang doraka kikituan teh. Piraku ari buahna ngaji teh keur ibadah lin. Ieu mah getol ngaji ibadah ditinggalkeun lain mutaki atuh. Wa gori salian tahajud bisidkil qalbi kalawan benerna hate ilallah menuju Allah eta mutaki. Paeh poso ibadah ka Allah benar-benar ibadah. Hayang bener hate teh dina ibadah ngancan bisa bener mutaki. Hideung tarangna teh ngancan ikhlas mutaki ngaranna teh. Wa ikhlasin niati jeung ikhlas dia niatna fil amalillah la li ghairihi lain lian Allah. Wa hina idin nalika bisidkil qalbi wa ikhlasinia yah tadi menang petunjuk ieu mutaki aya sulu tegesna hasil naon anuru nur ala qalbi kana hatena mutaki al fariq anu ngabedakeun bainal haqqi wal batin. Ciri nur rusdu mah anu bisa misakeun hak tetap hak, batil tetap batil, eta waridul intibah. Biha ku ibadah bilang ibadah ila tariqil haqqi kana jalan anu bener. Sabilil hukmil mutabik tegesna kana jalan hukum anu metukan lil waqi kana sajatina. Hatta soro sehingga jadi nanta soropuhu popolahanana ieu mutaki amal-amalanana salatna puasana tasurte eta mudopan disarandekeun pi kulli syaitin eta musadipun anu meneran pi kulli syai'in goliban dina galibna. Wa hadzil maqamu jeung ari ieu maqam mutaki huwa ari ieu maqam eta bidayatus suluk mimiti jalma nu ngambah jalan ilallah menuju Allah. Jadi mutaki mah jalma nu taruki jeung suluk. Qala ta'ala waladina jeung ari jalma-jalma jahadu anu mujahadah iladina ai ijtihadan balighon nya anu sampurna bina ai fil ibadah bina ka kami lanah dian yakti bakal nuduhkeun kami hum ka iladina mere sinyal
Aina ja'aluhum tegasna ngajadikeun kami hum kaladina anwaron mudiatan kana cahaya nu nyaangan ala qulubim kana hate-hatena ladina hatayarau sehingga ningali iladina subulana kana jalan usul ka kami. Ciri jalma anu rek diusulkeun ka kami aya mujahadah kitulah. Aya subula mardia jalan anu difikarido, jalan ridho Allah, jalan ridho Allah teh kudu mujahadah. Kamana jalan menuju ridona Allah? Mujahadah gitu. Ari teu mujahadah moal papangi jeung ridona Allah. Jadi ridona Allah disimpan di jalma anu merangan nafsu dina ibadahna. Ciri jalma anu rek diusulkeun dina taroki jeung suluk aya mujahadah. Kitu tah. Torekat mujahadah, ngaji mujahadah, salat mujahadah gitu. Intisari mujahadah dua, hiji ilmu jeung amal. Kitu tah. Kajian mujahadah teh eta. Jalma anu rek diusulkeun ka Allah aya mujahadah waktu taroki jeung suluk. Kan ari mujahadatu nafsi teh sapar awal eta teh. Nu menang ridona Allah teh anu usul. Alamat jalma anu menang ridho Allah dina ibadah, dina amalna aya mujahadatu nafsi. Pae poso dina ibadah bareng jeung mujahadah, ladang capek ibadah, ladang maksakeun tah dina ibadah lala aya nur nu dibikeun ku Allah ka jalma anu mujahadah disebut nur muwajahah ngaranna teh. Jalma anu rek diusulkeun dibere nur. Ciri nu rek dibere nur aya mujahadah dina ibadah. Paksakeunlah hoream ge kitu tah. Merangan ngedul. Nu mah ngedul hoream bosen tong diingu. Panyakit bodoh itu mah. Panyakit abidin mah tilu, gopilin hiji ngedul, bosenan. Ngedul, hoream, bosenan. Eta panyakit nu diingu dina makom abidin, gofilin, abidin gofilin. Dan candi ganjar ibadah abidin mah ngan aya mujahadah. Mujahadah teh warid, mujahadah teh nur. Jalma hoream dina ibadah ladang maksakeun dina ibadah lila-lila datang nur tah nur muwajah dijemput ku Allah lila-lila jadi ikhlas dina ikhlas jadi tajali dina tajali nur muwajah nur jemputan ti Allah gitu. Hadiah ti Allah diberi nur. Pan mujahadah teh kuncinya dina ibadah. Lapar puasa teh. Wayahna sing nepi ka magrib sing lapar ge mujahadah kok. Coba lamun ibadah teu dibatas ku waktu puasa kira-kira rek nepi ka magrib jam 8 beurang. Ceuk ayat Allah. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei jalma nu iman aing geus mardukeun ka anjeun. Eta teh mantuk sore. Kitu mantuk sore nasqoti. Ari puasa ti mana dugikeun ka mana? Maka mujtahid mutlak disalurkeun eta ayat kana madhab. Tina manhaj kana manhaj amalkeun urang, amal urang manhaj. Nyokotna hukum tina Quran mazhab ngaranna teh. Oh, da dina ayat Quran mah kutiba alaikumusiyam. Ti mana ka mana sabaraha poe puasa dicokot teh diambil ku ulama mujtahid mutlak. Bulan Ramadan lamina sabulan mimiti puasa tina bijil fajar imsak dugikeun kabdug magrib. Coba lamun teu ditafsir ayat eta maka puasa sakahoyong ingsun. Neangan ayat nu ngamenangkeun hukum puasa nepikeun ka jam 8 beurang. Berarti teu mujahadah. Kadua alasanana kunaon
Allah mardukeun puasa teu ti peuting sok pangjawabkeun. Kuali inkisab maka jawab sabab puasa peuting teu mujahadah karik buk sahur maghrib sare hudang subuh naon ripuhna lamun fardu puasa ti peuting tah ayatna mah puasa we dipardukeun puasa nu mana puasa Ramadan sabulan mimiti niatna sahur sahur imsak tuluy bedug maghrib ari can maghrib mah sanajan dahareun loba ge heula dibatas ku ulama fikih tah amal urang kana hasil iziad ulama namina teh manhaj ulama ngambil hukum tina Quran mazhab untung urang boga guru mursid para ulama dina fikih geus mujahadah wa qala ngandika Syekh Imam Ibnul Qasim Al-Qusyari man arisa jalma eta lam yakunu teu kabuktian lam yasir tegasna teu jadi man eta fida mimiti taroki jeung sulukna man bidati suluki sahiba jalma jadi santri teu mujahadah taroki jeung suluk teu mujahadah aimar nafsi alam bisu pila ubudiyah lam yajid mangka teu manggihan naon-naon siman lam yasul tegas hasil man pi hadit torik dina ieu perjalanan jadi waliullah torikul arifin lamun hayang jadi arifin lamun hayang jadi wali arifin sing daek mujahadah maka al mujahadatu tariqatun wahidah gitu mujahadah mah perjalanan hijina nu nepi ka Allah nu tere syata wallah